Kaki lawan itu rese. Gagal dong sultan kemarin jangan foto kolotna. Nya aja tahun baruan cuma nyala rese. Tingkun saya tetap maling foto sampai lah lumayan. Saya ngajukan amben bapak kolot aing. Nggak panggil ku bapak kolot aing mah iya, ngadon cari kanan aing. Tem, kan mak. Tem, ya kamari. Iya nya, cek kanan gua kolot dia nya. Itu mak cari kanan. Kan ada namun ya, maling foto. Ayo jalan bisa ambut. Ih, jangan tuh mak itu nyawan. Baru dak muka nyawan mak. Si api nejeng sisanya cigagu. Itu tuh menang foto. Nyawa budak. Ayo turun gagal lima maling foto baruan foto. Atuh mah make naon bae sireng kotok bae mak. Belum naon tah. Jeung aing urang maling nya juga anyu. Hayu. Gua kapung-kapung ting pura kalau jam di mana itu coba. Karena mama jam sakit mah eueuh ka kebon. Sambu. Nya pun sambu mah. Aing heuh nya sambu doang tanya. Kok ngajak ka mata si ambunya ke. Gua mah diajak keluar lah si ambu supaya di mana urang sahare. Atuh mangam ajak si ambu keluar mah tuh aing kena wak ngajing sama. Jadi si Apin jeung si Said sigagu mah doang nah. Modarekeun geus kapokeun mak. Nya sabi atuh burung anu ieu diajaknya pokoknya si lima peta ngajak si ambu burung keluar. Mak bener sih, mak ngajak ambu keluar. Urang adu beraksi mak. Urang mau maling, aing marir ke tahun baru batur manggang naon urang mah manggang naon. Mak salah mama newak na selon mak. Saya orang tolong kasih Irma yuk. Ayo kita ngajak ambu keluar orang ajak si Irma ngaliwat. Mak bener ayo. Wis tong tep genda sama dia kenal adean. Agus si mama atuh paten. Ayo gerakan. Bener mak. Irma ayo di Irma ya. Nyaho. Dararianya yang ilun aing balin itu jeung araring ku dararia ka ditu. Gegeran. Kami ge hayang jajan. Kami ge. Ih, dari marawa duit teh yang jajan. Ih, nyaho aing teu boga duit hayang jajan segala macam. Iya, jajan. Ih, aing dararinya rariweuh. Nah, sih leutik-leutik yang jajan segala macam nyaho aing teu boga duit. Ya Rabbi Mustafa balik ke iman tengejo. Tapi ngomong-ngomong eta si abahnya nyangun teh saya tanya. Aduh, repotkeun aing bae. Bu, di mana? Teka ada lembaran ku dia aing geus pengajian meni herang main celangki ya mau mawatas. Hari dia ngomong-ngomong eta anak dia loba deui be. Oh, pengajian. Iya mah, ambu anak bibi kami. Atuh sugan neng eta anak dia jaloba kitu. Lain atuh, kami masih muda kieu, masa geus boga anak tuh. Atuh mending kawin dia burung jeung incu lain, jaing hayang boga incu. Saha si Utem? Oh, itu dia. Ih ambu, kan ambu geus nyaho si Utem bobogoh hanya si Mamai. Dia si Mamai na gawe di Jakarta. Geus dia daek teh jeung si Utem. Lamun daek koeng isukan, henteu pageto koeng dilamarkeun dia. Geus lah ambu kumaha ambu be. Kami nak antarkeun bocil-bocil ieu riweuh.
Oh enggak, segera kali itu, no ada dia. Oh, dak mandek tahun baru, kotak mananya? Nggak tahu aja menang maling nggak hook bae bunyi pencit mah. Kudu gerang kotak anyar ya mah. Ada yang beja mati siapin. Bapak kotak siu teh mau loba kotak nama galala deh. Bu, di mana bu? Matus pengajian aing mah. Rina ke mana? Ayah beh bu, ngomong-ngomong di mana bu loba kotak tuh bu. Atuh loba di maing mah, kan gitu dia, nek meuli dia. Mau dijual dia koin sampai ka paeh ge kotokna. Baik kami gampang beli kotak ambu. Kolot koret paling gua. Dia gerapa koin di paling mah kotok aing dia dicaca gua aing. Ih. Di parabanan saya atas adonnya ku indungna. Pulang paling bae kotok aing nek di habak bagus eta gerapa koin. Lumayan ya anjir, geus meuli kotok pada kos dia di tahun baru. Tapi aing mencet di mama. Oh, ngibek kitu nya. Lah. Beuh. Mencet ya tahun baru. Bener saya tanah lah. Kebeneran bapak kosu teh mau kotok. Keun takun kandangan di mana coba eta? Dulukeun bae koin. Eta. Lumayan. Buluan nih. Kalau dia kan mau kotok teh. Dong nama kotok nama anyar mah, karena meuli dong nama. Tapi ini kan tuh kurang obat. Coba cadangan di mana? Lumayan di tahun baru eta bagus. Sedang banyak. Ini mah mulian kotok bae karena kan koret. Ya aing namun aing mah balik yeuh. Si sambu doang. Supaya teun ribe lah, nyopat kurung lah. Nya, cicing di dieu ulah kabur. Yang ka di deui. Tah, dia kebeneran bapak kosu teh balik. Mak, kok teh bisa abah tadi bawa kotok nama? Nyawa coba omong kebeneran eta teh ada. Bener mah. Beneran Islam kan. Enggak mau bisa teh. Bisa. Beneran. Naon dia? Cokot-cokot kotok bapak kocutem. Bugus nih ceruk kami tadi. Ih, tapi ini kan gua bapak kocutem. Bugus mah gedek maling. Ah, si enak maling. Tapi kan ini bapak kocutem. Terus kemana kan ya? Itu aing bae dia orang babarengan ke tahun baru biar orang belum duaan. Tadi sudah bisa di luar nah. Mau udah ajakan si Adono mah. Tanggungnya kok bisa dibejakeun kalau bakolot dia. Pokoknya bawa kain apa yuk. Cadan ke dia barengan pe di tahun baru nah. Dia lu kotok dia nang malingan yang kotok deui. Oh, deuh, ya. Aing kuruna mau serangan tiluan. Aduh, kurung aja. Di mana kotok aing? Kurungan di mana? Kek. Kotok aing kemana ya? Mana naon dia buka tiung nih. Ting makan ke hareudan. Dong anak. Kita kalau lain mah bakolot dia itu nak lewat dieunya balik di mana sih? Oh, mah tumben lewat dia mah. Ting he orang kurang tanggung bae. Ambot di mana? Geus pengajian aing, ada dalangan di marana. Meuli kotok lah. Kotok saya eta. Aduh, dalam mirip kita jeung ambu jadi mana meuli di pasar. Ah, saya mah bisa kotok kain nang. Lain lah, nang meuli kami ge boga duit. Boga di mana meureun dia aing nyaho. Sok aneh. Nah, sok kolot atuh Oh saya tetem. Nama di pasar jeung mai mah. Awas bae koin kotok aing madaria. Anu pengajian sorangan bae si Abah mah dia hareup gitu tuh. Keran dah apa? Kenyang lah sorangan bae tadi bisa nyangan ikang doang. Ya kacau. Gerak bae koin eta. Oh, geus aing balik lah. Ah, Mak, kumaha si Abu bebeja makasih Abah. nah, mawanin DP dia. Terus dia kotok naik benang meuli. Mana ke benang meuli di pasar dong mah anyar. Wanin DP cakain kalau dia mah menang meuli menang teh dari caplak. Ya Abah moal bawanin teh mesti gitu. Mati mah jadi orang mangali watan baru. Jadi lah aing kira mun kurungan. Rumahnya. Dapur be dapur. Beran beas itu. Mang aya biasa mak. Aya, aing kamari benang meuli dia sakarung. Teh salah moal wanin DP jana ge. Ya kotok aing ngaraya kabeh ieu, tapi siapa neueuh.
Kemana setanya? Kira kau yang benar gitu ngetan bikang seta. Pasti benar eta si Madun boga duit. Tapi aing menteu yakin namun seta boga duit. Ya buktina ge cowok aing ge sok be aku seta. Masih abah setanya? Bisa tali dah. Kunaon dia cembetut bae. Mainnya ngomong nanya. Eta aing ngelikan kotok aing leungit. Kotok nu mana dia? Kotok aya kabeh dia di kandang. Kotok ke basi jubet dia. Curiga bae aing mah ini ge aya kotok aing nu anyar. Anyar nu mana dia? Ya tadi ge dia kotok mah aya kabeh. Aya. Apa dia meuli deui tah? Abu mau nyaho aya. Awas dia kuaing naon mulian kotok deui dia. Itu ge loba dia kotok mah di babu kuaing naon mulian dia mah. Sasi nu meuli saha? Alah dia kan, meuli di dia kan. Geura dia kuaing meuli di mah dia. Kalau saya gan aneh bae. Heuh, meuli aing. Dia meuli mah dia nya. Ah,